pengantin baru, pengantin bari. Wanita solehah, mun salaki dagang, pamajikan duha. Mun salaki bekerja, istri berdoa. Mun salaki kasawah, pamajikan ngamparkeun sajadah. Mun salaki usaha, pamajikan usolli. Suami istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, bilih jantan fitnah. Wanita pergi haji harus ada mahram. Wanita umroh harus ada pendamping. Puasa sunat, kudu bebeja ka salaki. Eta teh puasa sunat. Komodi unyak anyuk, ya sadengekeun teh. Mun mah bebeja unyak anyuk teh. Bebeja unyak anyuk teh ka salaki. Mun salaki teh aya, jaga kehormatan. Paksiru doa, seurkeun ngadoa. Jaga harta yang ditinggalkan.